Udah kolot lah, arah. Mi, semoga mi itu kia-kia teuing hirup teh ya Allah. Kolot tarega dari anak. Terus kieu kasih satepan anak-anak teh. Ada aing yang molor lah. Ngeganggu wae dah. Naon sih cing deui teh? Bangsat jadi hirup hirup sini teh. Tok. Tok. Astagfirullahaladzim. Jam sakit budak can udang. Tok. 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 Wih. Wih. Udang. Astagfirullah. Jangan lah. Ngeganggu wae. Udang. Tok. 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 Kita sanggup padangnya ah. Tok. Sanggup padang. Pak, orang mau sanggup padang gua. Orang ada anggur. Beneran teh sanggup. Bener, Pak. Ayo bro. Nggak mau bodoh ini mah gitu. Jang, sanggup padang gua ka dia, Jang. Hei. Dulu gerak. Tok. Kita sanggup padangnya ah. Sanggup padang di mana? Hudang jam sekieu sih cang hudang keneh wah. Kumaha rek menang pagawean sia. Buru, bantuan Mang Ujang hulu. Wih. Buru gerak bantuan Mang Ujang, tah karunya Mang Ujang sorangan. Ribuh teh. Gerak toh. 3 hours later. Toh. Toh. Gerak. Amin, kalian ke mana? Habis saya awal atuh Pak Haji. Ambil anak keren. Anak itu pakai baju kecil. Bisa ada cewek-cewek yang sarung belum gila. Astaga, motor terbisa dirinya mah. Nya ke alihan ah. Itu dia normal wah. Ini aku mah motor teh. Gua motor mah ieu. Nyerakeun. Padahal motor teh sekarang ieu meureun. Urang-urang mau dia. Ini cicing sia naik ke deui. Ya, buka uang teh astaga. Aine keren-keren boka kebon. Tapi toh. Sama lain uang. Nah, ge sampai awewe. Bantuan si Ujang. Ih, aing gaya keren-keren kieu. Pada di itu mah ulang wae sarang. Karena atuh wah setelan kota. Jang. Ujang sae we cek uang cenah rame awewe. Si Ujang. Ujang. Jang. Mana tuh si Ujang tuh? Si Ujang teh emang ngapeskeun nya. Oh, si Ujang titah gawe malah ka mana Kos di dinya ngebobodo urang. Aing. Aswa. Ni wanget ka aing. Saya Wah Haji teh. Jang. 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 Wah Haji tuh. Wah piududeun ya, rezeki nomplok ieu mah ya. Jang. Haji. Wah. Dim. Ai saha wah Haji? Duru haji itu kota. Saya kuman. Wow. Kota belangsak ieu ti kota menang manggih ti kocok. Si Ujang ka mana? Balik, Pak.
balik orang kakek melikah daharan di ujang Balik. Ayo wah itu masih orang kayak kira si Ujang lagi orang tuh sebenarnya jangan kita naon. kita ngabantuan si ujang Ih, ayo mau ngomong ada rame awewe sih. bantuan si kakek lah ditambah ngabantu tanya Hayu. Nah, wah Ayo orang Jaga ngaparab keren-keren geula. kita. Orang ngelaparab. Itu bisa bukan? ih bim pokoknya bagus ku ente iya nya orang biasa saya lah di saungnya Oke, siap Pak Haji, siap. Ayo. Masuk ngalaparap naon? Ngelaparab embe, karungnya embe 5 bulan can dahar. Banyak kawan. Oh wow. Mahal. Oke, siap. Mahal. Ah, mahal. Kemana suruh ngalaparap itu kurang campur naon? Ngayu tuh lo batu parab. Coba hilu itu mah. Mau atuh mau lo bahileut ieu, paling gaya orai. Ngalaparap kemana man? Tadi itu hayu ge orang ilu. Ih, Ya emang tuh man. itu mah orang kaya teh. Ketinggalan orang urang, mang motor. Sarua orang itu bukan rokok ieu. Makanya di rumah tuh barang sak amat aing mah. Hayu orang yang orang ngelaparab hayu. bim ajakan nya contohnya orang arek-arek lah nya Siap Pak Haji. tenang rokok mah aya siang ngarokok naon Sampurna mil. sabuk namil oke Biasa ngaku jinggo oge. Gusti nu agung. Urang wajib moal. naon gak wewe heula sia to budak teh ini mental orang mah bangkrut pasti mah bangkrut Sampur nami. Iya, sampur nami. Aing juga keren jadi bangun anoa. Anjing emang. Baik orang mah bager Pak Haji mah. Sampur nami. Eta mah rokok urang sampurna mil. Iya, aing lu awak keren ya mulus. sare lah menah kosna ieu sare ya iya jeung mah benghar mata ada gini lah kontrakan loba ya Ini mah yuk heula di dieu. Ganti baju heula di dieu ya, urang marap embe engke. Punya ganti baju di dia kayak anu ngintip mah. Moal iya atuh mah. Masalah awak kurang buat tatoan. Emang heueuh tah? Tato alami. Tato atau budul? Padu dinya mah. Itu tato tah gambar orai teh. Ngan karak ndongna doang. Geus lah obat teh ngomong ayeuna geura salin ge. Lah, sugan ge awewe nya. naon gitu juga Terus kacamata poho, kacamata mahal jadi dengan dia lah. Sugan aja janda lah, bukan anak 5 kita aja lah. Bim, ada Bim. Itu sawu, masa menang Bim. Orang kieu. Daripada orang laparan capek-capek, pergi sare, orang bisa heula menikmati hidup, ha? Mantep dah. Ayo ke saung dia. Ayo geus gaskeun. Cabut. Si Haji urusan aing sih mau lo omong. Ki urang mau menang rokok. Asli mah orang si Haji tuh meulikeun mah. Aing mau meulikeun hayu cepikeun aing ge. Oh, ayo lah gaskeun. Pokoknya masih ya tong si tadi bang meulikeun rokok si Haji. Aing geus sebenarnya duit mah loba ieu. Bohong mah. Si tenaga ya ka jero. Hayu makan lah ka dieu ge orang ieu lah. Pokoknya mah si Haji mah urusan aing, oke? Oke. Urang diuk heula aing mah ieu, oke? Oke, siap lah ayo. Itu kotor amat sih aduh aing. Guys, ulah bawa omong diuk di dinya lah. Loba kumanan mah. Oh, atuh. Alami di dieu mah kumaha ge. Bukan masih aja urusan aing. Saya mah jual 1.000 aing. Juga
tersep ya aing si Haji teh. Urang tahu, resep ieu resep aji. Ini ya karena nurutan. Kan kudu nurutan atuh, kudu nurutan kan cek age loba duit urang aji nang yang taa. Jadi bos Kalau masih aku mah aing mah siapa baru jadi anak buah aing si aing mah. oke siap lah. Aing sih itu si Haji yang bisa digaji bara duit. Paling ge kan minggu gocap leutik. Kurang amat aing mah kana naon duit gocap. Kan korhet mah. Duit si aing jujurnya aing bisa nge-request gitu nya. Main diurus kumaha teh aing. Sarua apa? Sebagai balangsa aing hirup diurus kumaha cibar. Najis aing. Isuk kana hari aing teh. Sarua itu candar iya. Tadi ge menta. Teu meuli ngomong hate. Orang kasang ge posisi cuaca tidak mendukung ya. Iya ada gesarek hujan ge ieu. Ah kasang deui ah. Geus aja gas lah. Ah mangkat ah. Gaskeun. Ngomong-ngomong si ngarokok teh. Hanyang iya ya tadi yang ngarokok. Ngarokok teh aing gua batang deui. Mending tos dahar tapi inilah Kayaknya sedang maling ngarokok itu di si Haji anjing. Si Haji gitu anjing. rokok nanti saja teh. Anoa. Ngarokok nak orang disaung sambil menikmati hidup oke? Oke, Berangkat lah. Gaskeun lah. Kedeng bib. Coba ini ku sia. Ya itu sah. Mana? Gitu. Ya asa-asa wau teh teh. Bagus aja bisi matain buram coba. Sia coba. Kira. Coba sok. Sia eta mah. Si anu bae si Haji pas juri ah di mana-mana aya yang teu ngarti. Anjing. Tuh kumaha aing nya. Ai urang menikmati hidup di mana ieu. Jadi cara-cara nah. Ieu doang tahu ieu anu bisa api hidup mah. Indah sih eta pemandangan jadi momen dapat men. Heeh. Urang ngarep pemandangan bisa berpikir lah. Bener. Tapi otak teh kebantu. Gandeng out. Bau sumur si Abu Naga. Kartu apa? Pilok yang sakit geus beres teh amat itu jelema. Tok. Tok. Bener-bener kok sama tadi gawean kumaneh nanya. Bener kata budak jam sakit geus beres wae. Digawean teu nya eta budaknya. Ayo sia. Si Karto eta mah Haji. Bohong wa, lain urang ieu disalahkeun wae sih bicarakeun Ya, aing. ngamena oge ih. Tah, to, ai hirup teh kudu usaha. Ulah menta-menta wae. Geus siap bakalan ngarasaan hirup teh hese kos kitu. Ayeuna we sia teu ngarasa balangsak. Aing aya keneh engke lamun aing maot sia. Saha nu urusan sia? Sia. Geus lah ah wa. Jadi jelema teh embung gawe. Tok, ayo kembali lah. Kedeng-kedeng wa. Urang mah kacamata heula. Ya. Sugan ai janda wa atuh teu para janda ge kajeun lah. Yang geus kumaha sia? Angkat wa. Gaskeun.